Dengekeun lur, hirup di dunia mah kudu loba bersyukur, kudu jadi jelema manfaat keur batur. Gagalna di dunia bisa dicobaan deui, tapi gagalna di akhirat moal bisa hirup deui. Bener teu? Baledageun. Jeung nyebutkeun meuni boros, padahal dahar mangan 2 kali. Bari jeung beurang mah tara jajan. Borosna mah lebih ti bulan puasa. Dangukeun. Kardun sakitu ngomong. Bu, kalau buka puasa tajilnya apa? Bu, kalau buka puasa makannya lauknya sama apa? Acan janari mau ditanyakeun, Bu, makannya sama apa? Penutup makannya sama apa? Lamun maneh hirupmu boros, cocol tak uyah, iwati uyah memurakmu. Cocol tak uyah. What? Halo, Kardun. What? Di mana? Kalau kakak ayo we ulin, kira ku aing kudu dibabekeun ka kebon warung mah meh nyangsang. Lain naon. Ayo urang keur balaja daging. Karana ge saur mimiti, yeuh, saur mimiti, kudu aya daging, kudu aya ayam. Lain naon, daganana ge babenyit. Ai saur mimiti mah kudu aya daging. Kitu yeuh, saurna geus 2 minggu, geus 3 minggu. Paling ge mih jeung nog. Kan kita busul mah bujur. Sok buru balik. Ye dengekeun nya keur pararanda. Ulah terkesima ku yeuh bacotan lalaki. Anu ngabacotna ciga sundel bolong ngarayuna yeuh. Pokona mah mata kitu ge manehanana hayang menangkeun maneh. Sabab ieu bacotan lalaki mah keur dewadul. Ngomongna duda, teu boga pamajikan, teu boga anak. Ulah ka percaya, pokona mah teang heula ka ibahna. Nah, urang oge da katipu yeuh. Ngomongna mah ujang cenah, teu boga anak. Waduh, yeuh, asli nama duda, riab anakna. Tah, itu. Beledageun. Aing mah teu sudi boga salaki kaset, ai sakirana mumul usaha mah. Yang percuma gablek salaki kaset ge ari teu becus kana usaha mah. What? Beledageun. Si Midah itu tempat. Nah hanya si Midah mah umur geus 38 tahun can hayang wae kawin. Pada mah geus mojoh nanya boga budak boga salaki. Ieu umurana mah baturanna geus boga anak 3 eta teh. Ting boga penyakit gitu. Nah penyakit naon? Ieu aya awewe oge anu teu normal, anu boga penyakit gut. Ya boga penyakit. Awewe mah ieu si bibirna teh sabeulah gedean. Gelo. Iya urang tanya heuh. Urang tanya si Midah. Kenaraon cek beli duaan. Ah keur kieu we Midah. Midah, dengekeun urang rek nanya ka maneh, tapi ulah nyeri hate heuh. Nanya naon cek? Ini asal leuwas. Midah, urang nanya nya. Ari maneh ieu kabita kawin. Da saumuran maneh mah ieu geus bejeungna kawin, malah anak pantaran maneh mah geus baruga anak 2. Nah ari ece, nah ece teh kabita kitu di ditu geus sarua pantaran ece ge mararaut. Otak ngajak libur, awak ngajak di kasur, cuaca nitah tidur, sedengkeun isi dompet ngajak tempur. Mah tulus aing mah deuk sarete ieu. Baledageun. Dengekeun besti, ngaranna ge minantu. Lamun urang barang bere kanu jadi mitoha, ngadak-ngadak mitoha teh jadi judes, ngadak-ngadak mitoha jadi jahat. Keun bae, ulah jadi pikiran. Da urang mah hirup nepikeun ka kula teh jeung anakna. Da urang mah ditanggung jawab daharna naonna teh ku anakna, lain ku mitoha. Ieu ulah ngimpi hayang jadi minantu nu spesial, ulah ngimpi hayang jadi ipar nu terbaik. Angger tempo aya masalah rumah tangga urang jeung anakna mah ieu nu disalahkeun mah minantu. Sok coba contoh nu kitu teh ieu. Baledageun. Hirup di kampung mah kudu kandel ceuli. Hiji mata nu nempo 1000 babangus anu ngabaracot. Bener teu? Baledageun. Sungut maneh nu kumaneh dipake ngadoa, sungut maneh nu dipake ngahina ka urang, ngarendahkeun urang. Terus kumaha eta doa maneh? Emang diijabah? Baledageun. Dengekeun sia ontohon. Pan ku aing geus dibejaan sia ari milih awewe sia teh ulah anu geulis. Percuma
gelis ge ari alewoh mah. Ayeuna gelis Mus asbak wadah hiji ari batangna loba sia mah cus ka dieu cos ka dieu ah paduli we geulis. Pilih mah ye nu biasa-biasa we anu masih kene ngariut mun bisa mah anu masih kene balem. Percuma geulis ge si ari alewoh mah ye balewol da moal di arah geulisna dan yang pamajikan mah anu alus mah nu piinungeun. Ngerteu dodageun Ari ngomong ka batur dulur. Ari ngomong ka batur turunan. Yes. Waduh, ieu mana dulur, mana turunan, ieu mana saudara teh ieu. Tempo lebaran mah unggah-unggah acan, bari jeung satahun sakali. Boro arah nganggap dulur, ieu aya nu kitu mah. Nganggap nage nganggap batur we. Kewe tempo nganggap dulur na teh lamun hajat ngawinkeun, lamun nyundatan asya kakara ngondang nganggap dulur. Ngomong gering mah yeuh ngabejaan hayang diberek amplop. Lamun batur ngomong sia teh ulah waka gampang percaya. Lah batur modar dek milu modar. What? Apanan jelema mah resep adu domba. Ameh-aneh para rasea ulah sok waka gampang percaya saacan aya buktina. Yes. Pan sia mah belet kalakah percaya anu ecek jeung ecek. Bener teu? Hirup mah kudu bersyukur can bae jadi jelema sangsara ge teu boga harta teu boga banda nu penting mah lalakur jeung dulur. Ayeuna jadi jelema beunghar harta loba banda loba jeung dulur teu akur. Parebut harta, paloba-loba banda, pahawak-hawak warisan. Kan eta teh aturan jeung dulur jadi teu akur. Jeung dulur jadi teu wawuh. Jeung dulur jadi teu bikan nyaah. Eta teh gara-gara harta jeung banda. Yeuh, sedengkeun warisan mah aturan awewe jeung lalaki mah beda. Lalaki mah hayang panglobana, sedengkeun awewe mah pangsa eutikna. Tah kitu, yeuh keun bae jadi jelema sangsara ge nu penting mah akur jeung dulur daripada jadi jelema beunghar teu akur jeung dulur. Bener teu? Loba-lobana sangu nu kumaneh di dahar ari batin anu kateleg mah anggar we begung beledageun. Lamun hirup teu bisa mangpaat keur batur minimal ulah sok ngarugikeun batur. Lamun hirup teu bisa muji batur ulah sok hayang ngahina batur. Komo lamun hirup can bisa ngahabahagiakeun batur mah minimal ulah sok nganyerikeun batur. Belerang. Semangat kawan, maju terus, pantang mundur. Apapun yang terjadi, kontek terus. Semangat sampai titik darah penghabisan. Baladagu. Kamananya jelema teh nu gablek hutang teh. Meuni eueuh moal-moal cara ngijeum rese. Naon melong? Rumasa gablek hutang bayar atuh. Cek kata-katanya dong buat suami. Uang suami uang istri. Uang istri ya uang istri lah. Suami berani melawan tidur no di luar baladageun. Dengekeun ku sia besti lamun aya salaki batur mere duit tarima Aisyah da eta mah kaasupna oge rejeki. Montong didenge rayuana mah ye gubug duitna tong digubug salaki nama tuman da eta mah nu batur antep sih mantog deui ka pamajikanna leres teu baladageun tak usia. Dengekeun ari sia besti heuh aing sok asa heran heuh ari ngaku beunghar Asia duit loba sawah lega mas reuncem sia mah ari maligas angere nu hejo. Hek baca atuh Aisyah, pan aya bacaana Aisyah gas hejo teh tidak diperjualbelikan eta mah teruntuk orang miskin. Baladageun tak sia. Cek, iraha pinah ka dieu. Tadi rebun keneh. Naon aya perlu? Ah henteu hayang ulin atuh ieu mah. Ari eueuh masih kena sok ruang riung jeung ibu-ibu di ditu tara. Nyosok atuh. Ari eueuh leungiteun teu urang pinah ti dieu. Ah henteu make jeung ngarasa aleungitan. Nya bisi we atuh teu boga babaturan deui. Babari nyangan babaturan mah. Nu penting mah loba duit we, tapi ngadareukeutan sorangan. Yes.
Sugan ari ece betah teh cicing di ditu. Betah sih. Ngan boga tatanganna kalah lucrug. What? Nah kumaha kitu? Pi barang useuh na teu da jelemana takaopan. Kaop ceu ningali batur senang teh jarulit. Saririk pokona mah. What? Nah iya. Beneran ceu bari jeung pas saeng jelemana teh. Omonganna teh ditanyeureun, sungutna teh lalada. Ih, kabeneran atuh pindah teh. Leuheung lamun gurih mah ieu mah nya pait nya peuheur si sungutna teh. Tuh gosip, biang gosip datang kembali.